ngaran-ngaran kanu jadi anak mah daya dunya kinasihan sepuh kan tenang ngaran ka anak kanu gedenya ku gedena kanu lakinya ku lakina kawewenya ku awewena awewe mana najan bari jeung anak salah dipindingan kasalahanana dibunian sanajan anak malah udaganana lamun anak inung bapa mah sanggup korban jiwa jeung ragana tibatan anakna maot kanya kolot memerlukan emut ku salira salira teh manusia nu kaancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana anu bisa boga elingan ke dirina mana salah jeung mana anu benerna boga pamilih bener ya beres tapi sarupa hal we kena ngadeksa cekna nirasa plasna nyaceknya lain cek lainna da can gembleng caritana can gembleng can tuntas apa dak lain jaya rata numaehan Abimanyu ngan kulantaran ieu teh katinggaliku mata-mata ti pihak Arpandawa disebut ningali yen Abimanyu teh ditinggang sirahna teh ku Jaya Rata ya eta padahal Jaya Rata mah ningali Abimanyu anu harita teh paeh na teh karancang ku pusaka dina mangsa harita teh Mandra Komara putrana Prabu Sridana ngadeukeutan nyamperkeun anu balukarna panah anu nancep teh ditancepkeun ka Mandra Komara hingga masing pati tumakanin pelaya dasar tina kanyaah anjeunna ka putrana Prabu Sridana bebela nya maehan Abimanyu dakar sakarat eta nya istieli jeung kabeneran pangdeuketna di dinya cobi galih ku salira emut kita emut deui bulan nyingkah sia ya batur bisa kadea ku carita sia aing memoal mal bisa ka paingan disebut pananyaan anjeun paingan disebut emak Allah kasepuhan hampura bohong anjeun teh ilmu luhur lobaku pangabisa pangarti anu luar biasa geuning buktina anjeun najan bari jeung waruga kolot tapi lah kelampah anjeun bebenyit malulu kawas budak banyak budak can dewasa pemikiran can jejeg angin-anginan ya kebawa ku arus mana dasar lo jadi anaknya teh menang hayang teh mana alat menang hese capek teh mana tonggo jeung hingga manusia satu oge ayanya anak kanu jadi anak ibarat indung hayam megarkeun endog meri nali megar abongkena meri resep ulina dicai nalika ulin dicai indungna mah kakak kokok di darat paur anak di teuleum cacak indung hayam cacak satro eta aya kemelang di cacak unggas ya cacak itik aya kanyaah ka anak mani tapi nah salira nepi ieu mah kadar nyuhunkeun syarat tu teh nyuhunkeun tanaga ti salira salaku ramana dalena meulekeun ka salira ieu teh dalena ngaluarkeun ngaliarkeun tales ateu ka salira teh ngan ieu mah dasarna salira salaku sepuhna anu tangtuna seueur kawijakanana seueur panemuna jampe pemakena kalian seueur pengalamanana legok tapak genteng kadek eta minum wawasan ai kolot apa bener lain kolot anjeun jerat boleh hel geus ngaku kolot maka Abah Budi Hartono mending kadinya ka Pangkades kuku eta mah nyaahna nyawerna nya bela karaos ka nyaahna nya kasep nya bageur genan aya meureun emut-emut pikir heula ku sampean hei pegawan sempani piraku mantan raja nepi ka kitu Raja Sinureja sieun ku Pandawa gimir ieu teh sangu geus jadi bubur salira minta supaya bubur berarti jadi sangu teu bisa ibarat deui lintang ti urang kumaha carana ngaracik eta bubur sakan payu eta
Daras. Bisa ngulang waktu. Nah saya teh meuli bejo teuing Kawas budak gue. temokeun ka nya sieun ku Pandawa sieun ku Kurawa sieun ku Dewa alah teu sangka leutik burih Tipis pengecut. miuni hayam kabiringan yang paur bar layar paur koma Jadi ulan. jejeri ku pati sampean teu sangka Ya. pecundang anjing sakuraja Ya. Pecundang gue. bohong beja batur teh sampean teh ahli kenapa prata loba ilmu loba nggak bisa geuning buktina ka kitu Ai bungkus nama. hoa aja mau nanya darah sini sampir kanu kieu patut Ya. Ngabadung Bapak. budak Badung kanu liat teu payu saya Mana Raja Sin? Urusin Raja Sin. cobi emut deui langkung jemar kasepuhan Dibubuk di utah gue deui. dasarna ieu Tuang Putra teh reuwas nu luar biasa kulantaran menang pangancam jalanan kasieuna teh tumali ku saya teh aya katrauma saeutik unggal ngomong teh ulah ngaganggu Pandawa teh tulisan kadoktrin ku salieun kulantaran Arjuna teh nyata ngancam ka Tuang Putra bari Tuang Putra mah nemokeun nyaah ka putrana Prabu Sridana nyata Mandra Komara anu kiwa diparantos gugur di Bedan Danalaga ieu mah diancam ku Pandawa malah pangancam nage aya kauntungan anu gede keur Kurawa naon sababina isuk poe kasalapan di Tegal Kurukshetra Arjuna janji ari janjina teh bakal maehan Tuang Putra saacan panon poe surup mun panon poe surup Tuang Putra masih kene hirup yakin Arjuna bakal labuh geni luncat tina duruk poncaka kana durukan hartina teh labuh kumaha nalika Arjuna lamun geus paeh yakin kaunggulan aya di Kurawa naon sabab lamun Pandawa hiji paeh nganung hati elek kabehana anjeunna teh nyaeta cimata ngajalangjang masuhan pipi bari ningali Yaya Rata punyung amang aduh kate ampura amacu amas sami amang dah kitu atuh eta kolot namina pantes kolot anak termehek-mehek itu Anak jeung kolot bersedih pantes. tibatan kolot jeung anak pasea Nyanyi atuh. komo pasea teh merebukeun ka bogoh mah Teu pantes pisan. tetep pantes anak jadi maru teh Anak jadi musuh. kase amang ampura ai Ya. Germa kuinung maneh jagat wayang-wayangan kacipta lamun ama ditinggalkeun ku deui maneh moal teu ama teh gelo Mate cuam cieu. kajeun ama nu ti heula paeh tibatan maneh ulah kitu ama sae putra panjenengan ai saena watong paeh duanana Ulah atuh. Ulah si paranjang umur. sing paranjang umur cicing anjeun pedes sangkuni najan mari nyeta kitu kalau mah apa tabiat diri anjeun Apal hatena. dalah kulampah anjeun mah kitu we ngerumakeun oh mangga Tapi lu penting mah beunghar ya penting masugi we urang. teu bekal nadunya mah harta teu gablek harta dihina ku batur Mal di aje. nya Utang jadi maneh teh menang pangancam ti Arjuna Pepino ama saran ama dina wangkit kiwari bakal miang ka Tegal Kurukshetra bakal ngajieun taktik naon rupaha sangkan maneh hinar tina ancamanna Arjuna ulah kitu ama nya waduh nuhun ama urang babarengan dina mangsa ayeuna jalan pikiran
kurang abdas kuramas heula mangsa ayeuna pati sakuning kaula wayahna keluar heula anjeun antosan di luar kaula rek cumarita sareng anak oh kitu di malam sae mangga ulujeng mudah-mudahan ting tiasa pangmalaskeun patina juragan Abimanyu ya ngan eta kuras kusumpana juragan Arjuna ya da geuning emutanana ge meuning pake jeung ngomong kitu nong terek pisan malahan kasaksi ku sadayana wira juragan Arjuna teh bade maehan jarata dina poe ayeuna lamun nepi ka peron poe surup jarata masih kene hirup dunungan bakal bunuh dirina eta abdi mah nya hari ya mudah-mudahan ulah kabuktian mudah-mudahan jabe kitu pelan teu aya deui da kocina mah lintang ti agan margi naon margi agan teh pada sabiwir hiji sadaya lagi pada uninga superhero of Prinkantani nya di pihak Marvel mah boga superhero Batman Goku Gohan Gopud nya tapi ti agan mah di Prinkantani mah nanti agan superhero nate bisa ngapung bisa ngamacu mata segala bisa kolot besi tulang wajah urat kawat nya beda ya mau diisi teman mudah-mudahan agan tiasa ngabantos kapregaan juragan Arjuna mudah-mudahan dawalah da katinggal ku abdi pameun teu salira dugi kacahayaan kawas Dewa Kamajaya eta teh mohon kulaan kasep agan teh ya langkung di Superman agan ya biasanya lang 100 mah goreng tungtung teh pemanawian gitu kulaan ya pasti mun muji pasti keur kosong gitu ya mungkin jika ayat teh sim kuring agak dipikir dibulat balik dipapai dirasa-rasa bah kakara karasa ayeuna karaos kumaha mesan nuhun da pegelidu kan dina mangsa senang jeung prihatin dimimiti kaula gubrak alam dunya melihat di kapungkurna pisan eyang-eyang Pandawa kaasuh wa Semar Badranaya balatuk dugi ka mangsa ayeuna Pandawa aya dina kawrita prihatinan tunggara jeung sajabana tapi uat teu ngijing sila bengkok sinemba satya satuhu kanyaah kadeuh uwa karasa katampi kalingga murda ayat hariku kitu teh amada tos pantos janten kewajiban kangge lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung sasatua syariatna didamel kasalira kasadaya Pandawa anu tangtosna oge ngilu nyibeuhan kana hirup jeung uripna wa asa piraku sim kuring ngejat seksa upama dina mangsa panatunggaraan kantun agana we sing langkung jembar ngemutna jijik tokan ekonomi sia tong so bijak sia mah daek geusnya ka mana arahna sia teh ka tujuanna Pak tetep ai syariatna awak teh diparaban ku hukumna dunya bener ulah munafik lebadinya mangan urang temungkeun heula gawe pengabdian temungkeun mah rek beunghar rek jelema sangsara hukumna menta mah batur oge horeameun tapi lamun dasarna mere tina ikhlas ya tina hati ai lamun hayang dibere ku batur urang heula temungkeun pengabdianana temungkeun gawe iraha ai ditaputa peta ka sia ai kain teh wak teh menta ujung menta hebat anak atuh matak naon nyiar gawe eueuh gaweanana
rek neangan gawe kumaha siaman ngejedog we di imah nonton TV we main FF we Tidak ikhtiar. rajin gawe loba ngeluh Capek. luh lah dipake kudununganana Ya. rek teu kapake kudunganana kumaha ai batur digawe sieun ulin Cicing. nya Apa alasan? batur kerkayaan digawe but itu ieu ngabaso Ngabaso. ai batur beres kagrak datang Batur gawe. tapi kageleuheun gitu teh Jeung teh eling-eling we. batur but api-api babatukan atawa Gitu pagawean teh. Da teu mikir. da mun teu lucu mah hayang ngadeg jelema kitu teh Ya pasti atuh. masih ngomong di goblok sia disantet di bapana sia Waduh, ya. mana we karep biduana tiwa jeung sadayana sangkan mulus banglus berkah jeung salamet laras agan mung kade sing atos-atos bilih kadituna urang ngahampangkeun kana pangabisa batur tangtuna ieu teh bakal jadi lauk saupama caritaan juragan Arjuna anu ngajangjikeun dina mangsa ayeuna nyaeta rek maehan Jairata malih implik-implikna awon pisan lamun teu kapaehan teh mah Jairata anjeunna anu bakal bunuh diri teh Ya, ada sebulan. bisi dipake ajang kesempatan tina kesempitan sing atos-atos agana ulah kacanakeun ku arus anu kaayaan keur murid atina ya nuhun wa piwejang tiwa katim katampi kalinga murda bagja bae papadah dawala abdi bisi ayap di mana pebeunyeun di abdi mah sakedik we aga ya ulah gugur meme tempur ulah perlaya meme perang meme jurin maksud maneh naon sieun ulah gugur meme tempur ya di mana urang lumampah ka medan laga ulah dibarengan ku dendam hartina mawa muatan di mana lumaku ka medan tempur ulah dibarengan ku ujub di mana urang init ka medan jurit ulah dibarengan ku dengki lamun dengki ujub jeung dendam Iratkeun eta geus gugur meme tempur perlaya meme perang. Batal mun dina puasa teh mah. Kena kuis saya. 100 keur mana? Aduh, sayur tinggal 5. Kirimkeun we kana dana. Ai gini ieu mah onya atuh mun. Lain nominal cuma nilai. Sae cep. Di mana pot? Lan di mana sugan mapatah di abdi? Aya pesan gitu ya pesan di mana di abdi masa kieu pesan nagan ya esteler hiji miamin wiladaan lain pesan dahareun lain pesan dahareun atuh mung baso jual ka kasate eta mah mi HP pesanan ayo kok nama kata-kata hari ini di abdi ikan hiu makan kaca. Ya betul. I love you Gatot Kaca. Pantun eta pantun. Leung alus betul. Bukan mah gitu kan. Bukan mah yang ikan hiu we. Sia we lah. Cingdak. Kaayaan kieu dariana sing bisa misah milah jeung milih sia teh mana nu pantes dihareupeun. Kecap teh mana anu diengkekeun. Bisa adaptasi betul. Ulah cara Malaysia prajurit lain sesolongkrong karep kumaha mun katembak sia teh Mamun paeh agang teh. ai masalah ukuran paeh maka bae oge bakal Pak Nya. ngan heula jeung paneuri teuing heueuh eta oge dewek ngarti tapi pan eta teh sadua jeung orai nyampeurkeun paneungeul Jaga-jaga mah. tadina meureun aya nu buburilakan di tengah medan laga teh Bukan tempona teh. disangkana batu akik teh meureun geus anjing teh geuning teh dikotok si goblok teh karena saing tarokeun nyawa aing teh Karena maruhi aman. jung abdas kurang masula Bebersih heula. sagarupa hal pagawean teh urang bebersih heula susuci heula
da aing ngaran Jodopati Bagja Cilaka teu aya anu uningan Sahnu apa? komong bari jeung dikana kayaan pangperangan kieu ucu jing hadena bebersih pasrahkeun seren sumeren diri urang kanu maha kawasa yen urang teh boga rasa hirup teu ngaboga-boga diri sampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarekak saparipolah urang teh kaungan Gusti hungkul la haula wala quwata illa billahi aliyil adzim jadi pejuang tangtuna pastina buyang getih keur nagara jeung kabangsa atuh mudah-mudahan we ujang aing ngaran-ngaran ukuran nafsu mah ucu wa oge nyaeta ningali Pandawa aya dina kaunggulan tapi titis tulis mungguh ceuk anjeunna mah duka teh teuing da ieu mah harapan ti wa ngan meureun dina mangsana engke jaga titis tulisna kedah perlaya teh mah muga dina mautna teh nyaeta syuhada amin jadi jelema anu husnul khotimah alus katungtungnakeun malah manjing tempat kanikmatan disebut sawarga ujar beres amin ai ku kitu teh mah ucu paingan kumaha kula kamardekaan teh dipieling unggal taun sasatna teh mieling jasa para karuhun para pajuang anu parantos ngantun beres da geuning lamun ditinggal di kieu nama ih mata ketir ujang tega ninggalkeun pilemburan tega ninggalkeun anak jeung pamajikan teu saeutik balikna teh tinggal ngaran tapi buah tina perjuangan teh ngawujud kamardekaan negara mudah-mudahan atuh surup ngabaju miraga sukma rasa nasionalisme jeung rasa patriotisme dina diri sewang-sewang urang sadayana salaku warga masyarakat anu boga rasa rumasa yen urang teh warga negara urang nyaujang komo ieu acara nyaeta di lapang kapling penyandaan desa Mandala Mekar kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Barat teh ieu teh sajabat dinilang kala Kabupaten Bandung, Jawa Barat tuh, pan beda tulisan naon. Sajabat timilang kala desa Mandala Mekar anu ka 36 tahun teh nyata kala negara urang anu ke 80. Nyaujang. Sanaos bari jeung kalangkung oge, urang rapeakeun we ujang. Atuh desa Mandala Mekar ka 36 Wilujeng Dirgahayu mudah-mudahan ti awit pangaresa Bapak Kadesna miwah sajungjang karawat atuh cenah warga desa Mandala Mekarna sadayana sing manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin nyaujang amin naon rupaha pausahaanana sing kapetik hasil kala buah kalayan manjing kabarokahan amin amin para patanina sugi mukti karyawan sami sarana kebo sapi mulang kakantang sewang-sewang tawis jadi desa anu aman jeung raharja amin lucu sing jalamar amin sokomo wasok maca berita ucu kumaha warta sagedengeun urang Sukabunga kieu teh ngilu bela sungkawa kadur urang anu di Sumatera anu kiwari teh keur dilanda musibah bencana cai sabadara malahan mah anu caah teh bari jeung ngiritkeun kayu-kayu golondongan caah deng-deng ieu teh geuning bukti yen moal mungkin kai make jeung rungkat ku cai bari jeung kaina teh geus meunang neuteukan make jeung aya aksaraan sagala tah geuning tingali sabuni-bunina nyumputkeun bangke mah bakal kaangse ujang heueuh tah dina lebah dieu meureun ucu heueuh dai tatangkalan mah hirup cicing beda jeung manusia hirup eling
tapi najan bari jeung cicing oge ya guna jeung mangpaatna pikeun balarea ai guna jeung mangpaatna teh apan eta akar anu ramatan teh meureun jadi penahan cai jeung penahan longsor Sumohon. nyejak Beres wa. atuh keluarkeun oksigen ongko anu bisa diseuseup ku urang unggal poe Sumohon. piraku hirup cicing nepi ka boga jasa anu gede ai urang sajabat di cicing teh eling Ya, biraku urang. nepi ka urang teu bisa ngagunakeunana dina jalan aturan anjeunna Sumohon. apan keterangan geus natra Quran geus aya hadis geus aya Beres. atuh urang naha bet ngabalieur wae tina ayat-ayat pangeran Sumohon bet nyencang wae. Tong aneh. baseuh keneh nu toreng dina celiwa Kumaha kulan. Saur KDM Kang Dedi Mulyadi Bapak Gubernur urang sadayana Sumohon. Kumaha ulang. negara urang teh sacan merdeka teh 250 tahun dijajah walana Beres. Sumohon. nalika diusir penjajah Belanda kana di negara urang aya jasa goreng-gorengna oge nyeta ninggalkeun infrastruktur ninggalkeun alam anu hade ninggalkeun jalan anu hade ninggalkeun gedung anu baris mangpaat Sumohon. Beres wa kulan. leuweung dina mangsa harita asri Asri kulan. nyajang Beres. Terjaga kulannya. 250 tahun bandingkeun jeung kamardikaan negara 80 tahun Sumohon. leuweung gundul pasir bulistir jalan alancur gedung hampir roboh ieu teh saha nu ngejah teh sebenarna teh Beres. Nah, kari malik jeung kari mikir urang Sumohon. paingan ceuk kolot baheula ceuk para pajuang Sumohon. perjuangan kami mah satai kukueun perjuangan maraneh kabeh jaga naon sabab katempo musuhna da beda buukna beda kulitna beda budayana beda bahasana Beres. tapi engke perjuangan maneh ka hareup bakal sarua kulitna sarua wujudna sarua bahasana Eta. si horeng pagar makan tanaman Ya. Beres kulan wa. ngan ulah kurang teh ulah dihukum kurang mimitian we ku urang Kurang. Beres. sabab aya leuwih hade tibatan dakwah nyatana Aman. bohong keneh uak nyarita kieu lamun prak-prakan biceun runtah di mana wae Beres. minimal urang sakeluarga negara ulah biceun runtah di mana wae aya taneuh kosong urang cepkeun pepelakan naon we Naon we kulan wanya. sabana sariksa nya ucu Sumohon. heueuh keun da hak prerogatif anjeunna anu bakal nilai baris jadi pahala ke urang atawa henteu na ujang Sumohon. Beres. jajang Beres. ngan urang pagawean ulah hayang katangar jeung kapuji ku batur bisi sirik jeung ria Eta. ujang Sumohon. Kulan. Bisita. cu Kulan. apukah pangarsa Bapak Kades Abah Budi Hartono SIP Mohon kulan. Kades Mandala Mekar bagja Sabondoroyot sumpingna kaditu karorompo sareng pamiarta wayang golek penyandaan Beres. baraya penyandaan Naat. bagja nutaya papadana nuhun Abah Kades gening tadi oge dina biantarana bari jeung itu geningnya Abah Mamat deuleu Oh, mama. alah Baraya penyadaan. ieu teh naon tulisanna cu Baraya penyadaan. oh DRA oh B katanya Eta teh. BH BR. Paya Payakumbuh no ya Penyadaan. Bah Mamat Domba decup nyaeta parantos sumbangsi tanaga sareng emutanana siga gentosan anu melipat ganda telas kerugelan hajatna ujar Amin. nyacup Amin. Beres. PWG penyandaan anu sakitu Oh. luar biasa na KUA teh ngarojong ujar Oh. Nangtos. gung celop pisan Jauh di Jung-Jung. nu jauh di jugjug nu anggang di teang PWG penyandaan mah uwa nabeuh ke Majalengka disusul Susul. malahan mah uwa nabeuh di Haji Kole oge di Cijure Yo. disusul ayeuna nabeuh di dieu Haji Kole nu ka dieu bari mere buah ka uwa nuhun katampi buahna Yo beres.
beres uang. Aisyah. Malahan hari tama dewek na beudi sancang Kumaha kulan wa? Mohon di Garut hari di teh Garut barang. dipake nying mun teu salah mah. Mohon dipake Apaan sidik pake nying teh meureun sinyalna butut Awon incet wa. nyingcet Ya. PWG penyanaan ka ditu Yung-yungnya wa. caitana maneh lalajo Mohon. ai beras ka Santolo lucu atuh kapaksa ka itu ngojai Kalang piknik wanya. Kalangsung. nanyakeun nu waya-wayang paling banyak bae ditu beras we ka laut ai ke si laut kagok meuli kalana jero we cenah ngojai nuhun IPWG penyanaan sadayana Kang Asep Bos Asep Ured Bah Mamat Domba Jajang Beres. Bah Ido Bos Henar Las Bah Cahya Bah Aden Kang Demung Kang Imin Kang Uus Ajang Akeh Wawai Ya. Bulan. Jajang Padidin Teh Ai Teh Ros Teh Ina Teh Ede Peuyeum Abah Oman Peuyeum aya Ayah. Kuman puyem bulan. Bos Asep Peuyeum oge aya Ya. Supi. Bos Adang Buah Cimenyan Ayah. Ucu Ibu Ani Tarmini Ketua TPP Kakak Mandala Mekar ge aya Ayah. Supi. Ambu Ani tak geuning Bos Adang Buah ieu teh ulu jajak kalau Bos Adang Buah Beres wa. jajak kalau Bos Adang Buah sing kentosan Ridho Bos Adang Buah Ido. tambahan deui ya oh siap tuh tingali Bos Adang Buah Cimenyan dugi ka nyawer seueur kieu na ai pakades ngajedog Acan meren. acan Acan. Kene sahabat. tiaba oma nyawer bagja nu taya papadana hujan Yes. ai kitu mah teh jeung dulur Baraya. jeung baraya disuklak disuklukna atuh perangkat desa oge araraya Ibu Putri Sararu. Ibu Windy Bapak Eman Ayah. Bapak Dede Yusuf Pak Iwa Pak Anak Kadus Siji Bapak Juharudin Juhanudin. Pak Wawan Wah. saya Haji Aduh. Dawan. Pak Haji Wawan Dawan. bos mebel ya teh Pak Haji Dawan. aduh bos mebel Hurip Jaya Mebel aja Mohon beres. Peryogi Korsi itu ya maka dinyawe Kantun kontek. kantun ngontek lucu di penyanaan teh Penyanaan. bagja nu luar biasa masya Allah Korsi goyang cu Beres. Beres wa. Paragi. ame ngagoyangkeun indung si lain ya Ada gerakan kursi. nya cu para tokoh masyarakat Pak Acam Supriyatna aya Ayah. Pak Dase, Pak Nang, Pak Herman, Pak Ija tuh geuning aya Pak Kades nuhun Abah Kades biwa Ibu Ambuna jajakalo nuhun Abu Ani nuhun Ridho Pak Kades Ido atuh. mengbeung Ridho tambahan deui jajakalo cek Pak Kades kita semakin gede mah bangsat we sugan mah baru kana hujan cu kum teu diwinci hiji-hiji sadayana para RW nya Beres. atuh Padewan Akmal aya Ayah. Supi. Bapak Nanang Suryana SIP Kades Mekar Manik aya Ayah. Kades Rumpi Kades Cikadut Ibu Listati aya Ayah. atuh cenah Kades Cimenyan Bapak Supratman Taryana Ayah. Supi. Kades Cuburia Pak Asep Rohman Awu. Kades Sindang Laya Pak Dang Sopani Kades Cibenying Pak Ojat pada suka Bapak Paehla Opahla Pala ayah. atuh Bapak Camat Pak Solihin Supi. Bapak Deni Kapolsek Bapak Setiawan BPD Ya. Api Ayang Bapak Dayat wah rempok geuleuh Pok ngarurunyung. atuh pamiarta wayang golek Bandung Mang Uya Mang Pepe aya Aya. Kang Iwan Sukagali Ayah. Kang Iwan. Bos Carman Wangki
Pananang naga Iya. atuh ieu wa di pasien rokok ku Abah Sadewa sareng Ibu Ina jajak kalauhupun ka Siron Chef Denny Wijaya aya Iya, Supi. Dalang Ali Bratasena Dalang Lana atusna kulawarga Jembar munggul pawenang oge Iya. heeh duh Supi. sarua we jeung uat teh ngajual uyah ka gudang itu geuninnya Pananang naga aduh kolot aing lejang jajak kalau Dilawas. Pananang naga teu saka geus gede kitu Pananang kolot dewek yang gede bage eta teh cu metak dewek mun balanya teh diantere ku Pananang naga hacimol teh nya kulawarga munggul pawenang sadayana ataupun lanceuk dalang yoga saurna cenah Supi. aya duh nuhun aya yoga isin we ieu wa ieu nya nyanggakeun we sabrang salayan lebet ka cabe mah sampeu nyanggakeun tami lumayan lebet ka sae mah henteu hitung-hitung kula misanten-santen tami ngalamun sae mah pimanaeun nyojang heeh Bapak Aep Kang, Bapak Aep panggung pada nyawer tuh. Bapak Aep panggung. Bapak Aep panggung heeh Maju warmaman. sok ah ai ku kitu teh masih ai dewek masuk kararagok nyekel duit teh cu bisi pajarkeun Sumar teh matre ieu mah ai kitu mah da fungsina oge hiburan mah barudak ya heuh pandewek teh lurah berak dewek nyekel duit bisi pajarkeun bendahara Diajarkeun di borok. Bapak Kades pale penca tagenan sok Waduh, beres. kabarudak dijang kaulaju keundak jeung dulur ieu Daya. heeh Kali di batur. Jeung saha. benjang gitu mah jang Benjang reaksi. naon karep cek bapak sudi dak duit nu moreal Sanunya hobona milik. aduh Dah. teu sangka bapak aing belang geuning laku lampahna Bilang kumaha. Akang teh. ai hasil jual meuli cilok teh itu Jajan. Beli kondro. tempo gadagna bikeun ka anak hasilna kumanehna udah manajer aing tapi pardu kasamut sunat kapilampah da urang mah fungsina hiburannya Murah. urang ieu ngejag-jagkeun awak deui etang-etang bisi kahareupna jaga dewek dipercaya Pandawa kurang pasukan dewek dimake rasukan pasukan aya kitu mah geus kieu mah siap beureun dewek teh mental jeung tenaga teh Rek singkil ya Kang. singkil aing Aduh, kali gua. Jual maguhan pageuhan iket tadi leuh saya urang Sunda mah kudu diiket ciri khas. sabab urang Sunda mah para togmo cumarita tapi silih sinir sastra jeung sasmita diiket tina laku lampah iket laku lampah anu gorengna beungkeut ku urang sakan ulah dilampahkeun deui sasambat ayeuna otak we ulah dikedalkeun kitu teh Aduh. eta trompet aya Aya si Yogi. saha euy Biasa langganan. saha Cep juang. cep juang Langganan Akang. ngenan dewek oh anu 200 di blok yang terus bae kaluhur sih eta mah dibayarna bae eta mah hakna eta mah ulah dimurah mareh sini teh Waduh murah sini. kuruna nangtung sini teh nanjeur